tadi bere wawasan anak ku para guru-guru urang, ku para kiai urang baheula lantaran ieu hujan rahmat mah wa huwallazi yursilur riyaha busyram baina yaday rahmatih. Rahmat teh didinya hujan dek diturunkeun malaikat teh siap kudu ka mana nurunkeun anak memeh hujan turun diawali ku angin-angin memeh nage aya mega-mega nah didilah keistimewaan dadamelan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah dilanjutkeun ku Gusti Allah jang nyontoan jelema mukmin jeung jang nontoan jelema kafir teh. Dawan Gusti Allah wal baladu thayyib yakhruju nabatuhu bi idzni rabbi. Ari taneuh anu bagus mah anu gembur mah anu subur taneuna ketika diturunan hujan teh yakhruju nabatuhu kalaluar jajadian-jajadianana eta kalaluar jajadian teh lain sakaluar-sakaluarna horeng biidzni rabbi kalawan izin pangeran. Masya Allah brug hujan tiis karasana ka urang isuk-isuk anyep